النبي. Halo sahabat anak Id, kita akan bincang-bincang sama siapa? Saha? Si Piit pelawak. Oh, panggilannya si Piit. Piit Kuna namina Piit siga manuk. kan panggilan di panggung Piit. Oh, ai aslina? Nok. Oh, nok. Nok. Nok berokok. Ai mulai nanti mulai dina senit Tos lami di tahun 87. tahun 87. Ti usia sabaraha eta? Usia sekitar ya 16-17an. Oh, tinggal orang berarti nya. Nya. Ngan boga tujuan hoyong di kampung kurte mun tiasa mah cik aya produser kanggo nya tampil di TV sareng pelawak-pelawak nu terkenal di kampung kur cita-cita nama eta. Sampai ayeuna teh acan katedunan kene. Nya saha we nu jantan produser TV mana hoyong dipanggil hoyong bareng lah sang pelawak-pelawak. Cik soalna gede cita-cita abdi hoyong eta orang tua. Oh, nya sugan-suganannya. Engke aya nu ningali ieu video ieu. Insyaallah amin mudah-mudahan Allah ngabulkeun anu dipayang nu dipiharep hoyong ku abdi. Amin. Eta kumaha awal karir pertama awal ceritana kumaha? Awal ceritana kieu abdi teh ngiring perlombaan nari harita teh sakecamatan Leuwi Munding jumlahna 17 desa ngan alhamdulillah juara umum kenging ku abdi juara remaja kenging ku abdi. Memang hadiah mah teu sabaraha mah alhamdulillah waktu penerimaan hadiah teh alhamdulillah dijemputna teh langsung ku Bapak Kuwu penilaian jurina anu di Karawang langsung. Alhamdulillah tapi harita abdi diundang ku hiji keluarga aya hiburan abdi nyumbang nya alhamdulillah sampai ayeuna nya alhamdulillah teh langsung aya masihan panggung teh sana sijeun masihan teh 7 masihan kitu sumber jana sampai ayeuna alhamdulillah biasa ayeuna sanes janten sinden biasa janten penyanyi sanes janten kan alhamdulillah di seni mah nya sakedik-kedikeun mah kitu henteu bolontos teuing ngan patokan abdi mah di seni teh abdi mah alim jalan sombongkeun. Masuknya multi talenta berarti. Arita tahun sabaraha waktu non arita teh? Iya, tahun 87. Oh, perlombaan langsung 87. di siangna kenging penghargaan, kenging juara langsung pengina aya nu ngalamar panggung. Abdi nyumbang teh maksudna teh nyumbang. Yang aya nu terangeun ku pahajat teh piwarang nyumbang teh harta. Alhamdulillah dia langsung dipasihan lamar panggungan. Sampai ayeuna alhamdulillah tiap grupnya alhamdulillah aya kitu hiji dua mas sampai ayeuna ge alhamdulillahirabbil alamin masih kena aya nu ngangken masih kena aya nu ngabutuhkeun ngan tujuan mah ti hati kapung kur ge hoyong kitu mun aya produser teh nya ngajakna kanggo tampil di TV swasta teh naon bae kitu memang ari tujuan teh hoyong ngatakeun orang tua kumaha orang tua tos mau berarti ayeuna tapi tos gaduh ya. Gaduh,
terus berkeluarga. Atos terus gaduing. Oh, terus gaduing. Tilu. Aya anakna sabaraha? Anak mah seueur ngan kari hiji. Maksudna kari hiji teh. Naot nu sanes nama maraot. Oh, tinggal hiji. Tinggal hiji. Pamangget apa istri? Istri. Oh. Alhamdulillah. Nya putra manikah ngapus 3 kali ngan ayeuna titih payon ka urang Bandung gaduh 2. Terus anu kadua nama mung 2 dinten lah teu cieu teu ieu teu leres nu katilunan nya ayeuna alhamdulillah gaduh putra deui hiji. Ayeuna mudah-mudahan leres ayeuna nya. Amin, mudah-mudahan. Eta tos gabung jeung sabaraha grup bae eta? Aduh mun di eta Seueur nya? alhamdulillah anu ti mana-mana alhamdulillah teh geus mangga terus nya alhamdulillah lah sahampir sakabupaten Majalengka mah kapungkur hampir miring gitu. Ayeuna makan organ-organ gitu jarang lah gitu. Upami kudarenggong mah nya hampir lah. Hampir kapungkur mah kan teh can seueur kudarenggong nama hiji 2 seueurna keliningan ngareog jaipongan sandiwara kapungkur. Berarti kapungkur mah Keliningan jaipong. Jaipong. Ya can sapertos ayeuna mah kan organ-organ kapungkur man melu di hiji. Tapi alus model kapungkur teh ayeuna kayak organ. Perkembangan musik mah memang saya ayeuna. Tapi ditinggali sareng kapungkur kerapihan sareng nanaon mah memang kapungkur sih dari disiplin waktu. Nu penting kan disiplin waktu seni mah. Kapungkur mah disiplin waktu jiwa seni teh. Ayeuna mah kadangkala terus mulai terap terus mulai ieu tah canda rongkap kadangkala gitu. Memang kadangkala sih sanes memang seueur contoh teh gitu. Masalah disiplin waktu jiwa seni teh ayeuna sareng kapungkur teh bentennya. Ya kapungkur mah menghargai pisan waktu teh. Menghargai pisan. Abdi mah pengalaman abdi mah pernah mapa sabaraha kilo kapungkur mah teh can kendaraan. Sedangkan rombongan di mana abdi mah panggilan nya mapa sareng pelawak sabaraha jam apa. Oh, kitu. Sabaraha kilo sanes jam. Nanti tosan jaipongan kapungkur mah kan tabu 2 tosan teh. Tabu 3 dugi ka tempat hayang mobil teh aya subuh. Kadang-kala jam 5 teh langsung dimangkat manggung. Ai kapungkur mah teh can aya HP. Mu alamat dina seratan unggul. Oh. Kapungkur mah kitu. Nantis nu manis lomba anu ibu goreng patut kan. Lain dari mah hitutna goreng patut lain manehna geus gampung warna mah teu baheula. Geus bayu. Kaliwat. Astagfirullahaladzim. Bete kumaha? Eta duit geus ngagundung padahal. Hah? Teh heula biasana mah geus pit heula dicekna. Dicek. Sok cek pit. Aya yang mau irungna? Iya irung. Aya. Naon deui? Dadah. Kaliwat di mana? Kaliwat. Awetan deui sia. Geus lempeng kita deui. Awetan deui tos sok loba mah. Itu Tapi awetan deui sakali deui. Jadi itu nyangabur tidak kurudul. Oh tidak itu macan. Nanti. Jadi wawina teh nya kana manggung ti Kuningan nalika Indramayu ku mobil umum. Manggung ti Bantarujag nalika Indramayu ku mobil umum. Jadi seseueurna teh kapungkur mah tapi alhamdulillah disiplin waktu kadang-kala rombongan teh can dongkap teh nayaga mah kadang-kala terus darongkap. Terus sanes nanaga sanesna teh kapungkur mah kan teh acan aya pemusik nembe melodi bae hiji. Terkecuali tarling. Nah, tapi masih komplit tarling. Aya suling teh anu teh. Nah, pernah ngalaman sih sareng tarling Jayana anu ti Indramayu. Oh, pernah. Tapi kayaknya setahun. Iya memilu gitu ya. Ngiring, Gabung sareng gitu. Tarling. Ngiring sarengnya narina sarengnya nyinden lah gitu gegentosan sareng rerencangan gitu abdi ngawih rerencangan nari abdi ngawih gitu. Ya abdi nu nari rerencangan nu ngawih gitu. Kendangna nya teh Sunda. Gabungan lah mucik gabungan. Alhamdulillah lah dengan perkembangan sareng aya nu ayeuna teh pesat alhamdulillah jadi seni-seni teh ayeuna mah maruncul naon teh seueur ayeuna seueur nu gaduh rombongan seueur nu pemusik penyanyi ayeuna perkembanganna pesat ayeuna ngan cuman kedisiplinan waktu ada
harilang tadi mah jujur disiplin waktu teh maksudna teh nya ayeuna kan jiwa seni minimal dugi ka tempat kan berdalapan dan kalau sok aya nu benten sabar menit tuh. Ya. Eta biasa non kaseni eta belajar otodidak atau kumaha eta? Abi teh asal mula nama ningali urang Ciamis. Cenah hayu bang belajar jaipong, nu kumaha jaipong abi teh terang ngan ningalikeun anjeunna pas abi mah harita teh sok latihan silat. Oh, silat. Jadi dikolaborasikeun sareng silat sareng nari. Oh. Nari jaipong kieu silat kieu jadi dikolaborasikeun gitu. Itu asal mula nama. Terus aya perlombaan eta jaipongan abdi didaftarkan ku Raka karasan Raka mindalna di pendidikan dina guru gitu. Oh, pegawai negeri nya. Jadi didaftarkan alhamdulillah kenging. Ya, alhamdulillah sampai ayeuna sampai Yuswa ayeuna abdi tos 54 tahun. Aya eta tiasa ngalawak kumaha? Ngalawak teh hiji kemungkinan aya turunan abdi mah. Oh, aya turunan. Aya turunan ti sesepuhna abdi kapungkur teh. Gawakna, nyindena, nabuh gamelan teh. Ya memang abdi ge kapungkur masuk piwarang nyaron tempas, kadang kala ngagukung, kadang kala ngecereh. Ya dasarkeun ku jalmana kumaha nya abdi mah hoyong tiasa kan. Jadi berarti aya katurunan jiwa seninya? Aya kapungkurna alhamdulillah. Aya turunan seni kapungkurna ti zaman buyut-buyutna. Tanu paling berkesan waktu kapan? Waktu berkesan teh. Manggung paling berkesan. Paling berkesan teh nya eta waktu sok emutan teh eta waktu suing manggung mapah paling berkesan teh sok sedih kadang kala capek nya tundu eta tapi sok emut sampai ayeuna ge perjalanan sakitu jam sakitu tebina kadang kala sareng pelawak mapah teh kadang kala tiluan opatan limaan coba hari tama kan teh acan aya listriknya masih kena lampu karar itu nya sapanjang jalan Pararowe coba teh acan aspal teh jalan masih guruntal masih jalan ke batu gitu. Nya berkesan tanya gitulah. Banyak suka dukana kapungkur mah nya sampai ayeuna ge sami bae suka duka di sana. Alah si bapak kan yang latihan nu kitu nya. Ah gede. Ai dolan teh. Nah, dina ayo sunting. Emang masih siapa? Siana. Aya naon pit? Hah? Dusun siapa? Semua mah nu kitu teh jut. Nya bener hal. Di mana-mana bagi nu kitu mah lain jejelengan Semar. Manya nu kitu. Manya nu kitu melodi. Tanyakeun bet, besi teu percaya si Sakim. Tanyakeun. Ieu kana ngora heula tanyakeun. Punten Bapak oge nu kituna namina. Tuh apa? Ya kudu dimaklum bae geus ngora. Ayeuna aya nunggu manggung naon di manggung naon? Ayeuna teh manggungnya Putra Balebat, acarana kuda renggong, cuman dina acara ulang tahun. Oh, ulang tahun. Mohon sahur nama mal arak-arakan. Ya mudah-mudahan sukses di ayeuna sampai sonten sangat sadayana. Amin. Ya mudah-mudahan untuk rezekina seueur, nu halalna nu barokah nu jembarna sadayana gitu. Amin. Ya sahabat Anaki dimanapun berada atau siapapun produser atau siapa ya. Ya iyalah. Yang mau ini bolehlah Ditunggu. Ditunggu undangannya oleh
panggilannya apa panggung Nokpiit. Nokpiit, Mapiit mah enggak? Mapiit, Nokpiit, terserah lah pokoknya. Eta. Yang penting kan orangnya ini nih ta. Nah, ini orangnya kan cantik. Cantiknya melebihi dari haubu, dapur. Ya orang segini-gini aja cantik dari mana? Dari dulunya juga segini. Ya, yang namanya wanita kan cantik, masa ganteng. Iya. Ya udah gitu dulu ya, Mbak Pipit. Semoga sukses selalu karirnya. Amin ya Rabbal Semoga Alamin. banyak jobnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa lebih inilah tenar lagi. Sukses. Oke. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya, semoga Iya. dikabulkan sama Allah. Amin, Allah amin, mengabulkan amin. semua keinginan dan harapan Amin, sampai amin. sekarang. Iya, amin. Oke, sekian dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan untuk sahabat anak kita. Nah, pesannya tolong kalau kita sebagai jiwa seni, tolong bisa menjiwai seninya, bisa menjiwai waktunya, dan jangan sombong. Patokan itu di sini jangan sombong. Udah itu aja. Ya. Ya, itulah pesan dari Mapiit. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, sekian dulu dari anak Kid. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.